Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kagoditan ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun katos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun muja ka siluman begu ayeuna teh bade namatkeun nya muhun wang tamatkeun wae cariosanana muhun supados enggarengse nya muhun. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Ibu Sukaisi harita keneh wae terus turun dina mobil nya Bu Sukaisi nyolongkrong ngajak sasalaman ka Japra jeung ka Onyon. Japra jeung Onyon harita gancang wae nampanan leungeun Ibu Sukaisi. Hapunten sateu acana nya nepangkeun atuh abi teh pun Sukaisi sobatna Pak Ajum anu ngagaduhan istri jenenganna teh Bu Emay. Punten pisannya ngawagel manawi uninga nya di mana bumina Pak Ajum cek Ibu Sukaisi kituna teh. Kalarasan tetapi di dieu bumina Juragan Ajum mah mung duh tak kalarasan pisan margi Juragan Ajum ayeuna teh duka aya di mana duka teuing kumaha mohon kumargi sabrap bumina ludes kaduruk digantunkeun pupus ku istrina alatan teu kabujeng katurungan waktos bumina kahuruan baruk bumina Pak Ajum kahuruan nya Bu Emayna tos ngantunkeun kitu nya alatan kaduruk ari dua murang kalihna anu jenenganna Nardi sareng Anis salamet kitu. Alhamdulillah kaleresan putra jenengan Nardi waktos bumi Juragan Ajum kahuruan teh anjeunna teh nuju dinas kaluar kota janten tak acan uningaeun ibu ramana teh ka musibahan atuh putrana jenengan Neng Anis mun ibu percanten mah kaleresan abdi teh pun bojo eta teh Neng Anis mah. Oh alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah hatur nuhun upami kitu mah salamet putra putri Pak Ajum teh. Alhamdulillah ibu saena mah urang dirorompoknya ngobrolna supados tumaninah wae atuh. Ari ti dieu tebih teu bumina caket kapalih lebak sakedik wios atuh mobil mah dititipkeun wae anu gaduh warungnya cek Onyon bari nunjuk ka warung ku jempolna. Ibu Sukaisi harita keneh gancang wae nitah ka supirna sangkan mihapekeun mobil kanu boga warung. Uju dihapekeun mobil di dieu nya antosan kitu sakedap. Mohon juragan mangga saenggeus kitu mah bring wae Onyon Japra jeung Ibu Sukaisi ngajugjug ka imah Onyon. Nya gancangna harita Onyon Japra
jeung Ibu Sukaisih geus nepi ka imah. Sanggeus ngobrol ngalel ngidul nya tungtung nama Ibu Sukaisih bebeja naon sababna atuh manehna rek nepungan juragan Ajum ku Ibu Sukaisih teh nya didongengkeun wae. Ti mimiti nitipkeun dua budakna nu boga ngaran Nardi jeung Neng Anis ka Pak Ajum tug nepi ka manehna digawe di Arab. Tah janten kitu budak dua teh ku abdi dititipkeun anu boga ngaran Nardi jeung Anis teh ka Pak Ajum nya ibu teh digawe di Arab nepi kabalik deui ka Indonesia dina kaayaan alhamdulillah entos sugih. Janten Nardi sareng Neng Anis teh saresna putra saha atuh nu saresna mohon Ibu Sukaisih janten kumaha ieu teh apa sanes putra pituin juragan Ajum cek onyon milu mairan nya Ibu Sukaisih unggek muhun eta oge putra abdi eta mah nya dina kaayaan keur kitu teh torojol wae Neng Anis nyamperkeun nya onyon wae gancang ngajelaskeun ka Neng Anis ngeunaan sahana ari Ibu Sukaisih. Sanggeus kitu mah dijelaskeun ku onyon Neng Anis tuluy wae ngagabrug ka Ibu Sukaisih. Sarua kitu oge Ibu Sukaisih teh ngagabrug wae ka Neng Anis. Anis anaking ieu mamah gelis mamah ieu hampura mamahnya geus tamelar kanu jadi kolot tamelar kanu jadi anak hampuranya hampura cek Ibu Sukaisih gitu. Nya Neng Anis ieu teh mamah hidup hampuranya akang teh doh hampura nya tenanaon atuh mamah abdi hampura mamah tetiasa alhamdulillah tiasa tepung gening sareng mamah. Aduh mamah nuhun atuh Gusti tos ditepungkeun sareng jadi ibu cek Neng Anis bari nyegrug cerik. Na telila harita Neng Anis tuluy ka piuhan. Sakumaha nu geus dicaturkeun di luhur yen Neng Anis jeung Nardi lain anak tegas juragan Ajum tapi juragan Ajum teh ngan ukur ku katitipan ku Ibu Sukaisih nu sabenerna mah Neng Anis jeung Nardi sing horeng anak Ibu Sukaisih tapi panyangka Den Nardi mah jeung Neng Anis juragan Ajum jeung Bu Emai teh indung bapana tegas. Nya dua poe ti harita kabejakeun juragan Ajum kapanggih keluarga geus tilar dunya nya juragan Ajum alatan tilar dunya alatan cenah jantung jeung atina kabakar alatan loba teuing minum inuman nu ngandung alkohol. Ya jadi kitu juragan Ajum teh. Aduh karunya tuh da.
Minum wae alkohol atuh. Oh, mata kok ge maneh. Mantos sok loba nginum nu kitu dulu. Tuh buktina kana jantung oi, palalaurnya. Geus we atuh ayeuna mah, ulang pulasara wae atuh nya. Ya hayu atuh, hayu. Nya geus kitu mah Neng Anis jeung Onyon teh tungtung nama dibawa wae ka imah Bu Sukaesih di kota sedeng ke Nardi harita kabeneran geus balik ti luar kotana dititah ku Ibu Sukaesih sangkan ngurus pakaya juragan Ajum. Kocapkeun harita teh Japra jeung Biium duanana geus ragrag kecap ngahiji deui atuh Tarmin jeung Toha menang hidayah ti Allah maranehna jadi babalik pikir urang ayeuna kocapkeun wae ajat sabalikna ti rumah sakit hatena ngagedur ambek sabab katipu ku Siti pagawe hotel cenah nurek mikeun adina padahal mah ngan akal-akalan wungkul ajat janji lamun kapanggih jeung Siti moal diengkekeun deui pasti rek diwadalkeun ka siluman bagong nya kacaturkeun di lembur loba masyarakat nu jadi korban katalengesan ajat saha jalmana nu teu bisa mayar komo mayar hutang ka manehna pasti ku manehna pakaiana dijabel sedengkeun di lembur lain mah kabejakeun loba pisan korban nyawa jelema nu geus teu kaitung pastina oge atuh nyawa jelema nu geus diwadalkeun ku ajat ka siluman bagong. Orang kocapkeun ayeuna Onyon jeung Neng Anis nu geus pindah ka ibu imahna Ibu Sukaesih nya ku Ibu Sukaesih teh dibere kalungguhan di pausahaan hotel Onyon dipercaya jadi kepala manajer atuh Neng Anis mah salah sahiji manajer deui nya dina hiji poe tamu hotel teh kalengitan kalung jeung duit di jero kamar padahal kamar teh dikunci nya Ibu Sukaesih gancang nitah ka Onyon sangkan cenah ngumpulkeun sakurna pagawe hotel nya utama nama para pelayan hotel. Onyon harita kene tuluy wae ngumpulkeun sakurna pagawe jeung pelayan hotel sakabeh pagawe pelayan teh dipariksa ku salah sahiji keamanan nya Bu Sukaesih jeung Neng Anis milu nyaksian nya pas kitu teh Neng Anis ngagebeg basa aya nempo cakra dina kumpulan para pelayan teh harita keneh Neng Anis ngaharewos ka Onyon. Kang Onyon, Kang di antara pelayan anu keur dipariksa teh Kang salah hijina cakra teh Kang cakra anu geus ngaruksak kahormatan abdi warah Kang tuman atuh sareng laporkeun wae anu pihak anu berwajib Kang. Siap Nyai,
siap nu mana tah itu Kang anu aya tato naga geningan oh nya siap siap kita mah nyai Cakra langsung pias banget nak basa nempo aya Neng Anis didinya komo di bejaan kusona yen Neng Anis teh anak bu suka sih nuboga hotel beki wae yak yak nya onyon nyamperkeun ka Cakra Cakra anjeun milu ka kuring ka dieu syah mentong kabur syah tutumaneun geuningan ampun abdi mah ampun tepisan-pisan maling kalung sareng sareng artos tamu hotel ampun artina lamun maneh kitu Cakra nu geus malingnya kalung jeung duit tamu di hotel ieu teh sabab aing teh yeuh can ngomong naon ka sia teh nah ari sia teh geus nyarita kitu hayo syah ngaku saha anu sok maling teh boro bisi dilaporkeun ka pihak anu berwajib ampun sumpah lain abdi mah henteu maling nu maling mah si Jolim pimpinan komplotan rampot tukang maling pan komplotan rampok ampun kuring mah henteu maling ampun hade pisan pangakuan teh yeuh sia teh sakedeung deui baris di penjara deuleu sabab omongan sia teh yeuh ku aing geus direkam ku HP cek onyon bari jebrod wae ngahanca beungeut Cakra jebrod deui peureup buleud onyon terus ngahanca wae awak Cakra ku peureup kowowong Cakra ngowowong bakat ku ngarasa nyeri habek mamaras Cakra teh ditajong ku onyon ampun bapak keamanan ampun entong disiksa deui abdi teh ampun bade tobat wae engke deui mah moal maling emas erek maling entog wae sarwa keneh syah maling keneh montong kitu oge syah montong pulang paling pamali atuh da kumaha hayang beunghar wing teh yang beunghar mah digawe Cakra lain pulang paling wae maneh teh jeung eta hukuman teh satimpal deuleu yeuh kituna teh bari ngajebrod deui ka Cakra hukuman ti aing tah jeung salaki Neng Anis aing teh ngunung geus ku sia digegeuleuhnya sok ngomong naon deui sia babenguk cek onyon bangun kaasupan setan ngomongna nya dina kaayaan kitu teh Neng Anis norojol wae datang pok manehna nya Rita Kang onyon parantos cekap atuh Kang sakitu oge keur ngawarah si Cakra mah Kang wios atuh salajeng nama nya si Cakra teh urang pasrahkeun wae kanu berwajibnya Kang cek Neng Anis kituna teh nya toh astagfirullahaladzim hapunten akang nyai aduh kalapasan cek onyon ungguk bari istighfar acaturkeun harita teh ajat keur operasi jadi bagong ajat keur jongjon wae ngagesek-gesekeun awakna kana hiji tembok imah gedong di komplek perumahan mewah bareng jeung kitu aya saurang keamanan nu keur ngontrol nu katelah Mang Yaya meni langsung wae ngagerowan baturna basa nempo bagong oi aya bagong tuh ka dieu oi mana Kang tuh podaran wae nya Kang bener podaran wae tuh man bagong nanahaon oi itu mah
jigana mah bagong jurig oy. Bagong siluman tinggal itu oy. Ulah dililakeun deui Kang. Podaran hayu. Atuh batur nayaya pada wae curing hak kitu. Tuluy wae ngabring rek nyalampirkeun. Nya atuh dasar keur sial ajat dina wujud bagong dikepung pada nenggeulan nya teu bisa kukumaha deui ajat pasrah wae nya tungtung nama tiwas ditenggelan ku para keamanan. Waduh tiwas nanya mun karunya kocapkeun ayeuna onah keur nungguan lilin kalahkah sare naker lilin teh keur kakelicecan ditajong ku onah seuneu lilin terus wae ngaduruk karpet nya telila oge imah ajat kahuruan nya sanajan loba jelema nu milu mareuman seuneu imah ajat lapur teu kapuluk atuh awak onah harita geus kapanggih teu nyawaan deui dina kaayaan tutung. Kacaturkeun harita japra keur ngagali tehel di tengah imah nya biium nu jadi pamajikanna harita milu mantuan pok harita nyarita akang nahanya akang teh make ngubur batangan emas di tengah imah Kang kunaon atuh Kang kieu nyai ngadah teu kapanggih sabab ieu teh emas batangan nu juragan Sueb urang lembur mudun aduh akang teh kudu dibikeun deui kanu gaduhakna nyai nya ieu teh kalukuan akang anu baheula hampura akangnya tos ngabobodo ka nyai nya Kang teu naon-naon ayeuna mah Kang pantos tobat lain nya akang mah tos tobat nyai tos teu hayang kana anu kitu-kitu teh tobat wae nya Kang pasrahkeun wae atuh kanu hakna nyai mah satuju wae saenggeus kitu mah harita keneh japra mamener deui tehel imahna japra janji deui rek malikeun emas batangan ka juragan Sueb nya inditna japra jeung Sueb ka juragan Sueb teh dibaturan ku Tarmin Akil jeung Toha. Wah tamatnya muhun carios muja ka siluman bagu muhun alhamdulillahnya mugia aya sasieur sabenyeureun nya nu tiasa dipetik dina cariosan ieu muhun atuh mangking ce hapuntenna wae bilih aya cariosan anu teu matak marnah kadangunanya neda dihapuntenna wae muhun atuh pilih boh nami boh di mana tempatna ieu mah ukur samaran wungkulnya neda dihapunten kasadayana wabillahi taufiq